Biografi Basa Sunda Profesor Yus Rusyana. Yus Rusyana lahir di Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat, dina 24 Maret 1838. Yus Rusyana mangrupakeun saurang sastrawan jeung guru besar di Universitas Pendidikan di Indonesia. Salian jadi guru besar, anjeunna oge jadi panalungtik basa jeung sastra di UPI Bandung. Anjeunna kaasup sastrawan anu produktif, karya-karya sastrana nyaeta di antawisna sajak, carpon, jeung esai boh dina basa Sunda boh dina basa Indonesia. Yus Rusyana mimiti sakola formal di Sakola Rahayat Nagari Pameungpeuk tahun 1846 dugi ka tahun 1852. Saentos namatkeun sakola dasar di lemburna, anjeunna nuluykeun ka Sakola Guru B Negeri SGBN hiji di Garut sasi 1852 dugi ka sasi 1855. Sarta Sakola Guru A Negeri SGAN hiji di Bandung sau tahun 1855 dugi ka tahun 1858. Sarta Fakultas Keguruan Sastra jeung Seni IKIP Bandung tahun 1858 dugi ka tahun 1864 nepi ka meunang gelar sarjana pendidikan. Dina sasi 1870 hiji dugi ka sasi 1878 Yus Rusyana nuluykeun studi di Universitas Leiden, Belanda dina program Postgraduate Training in the Study of Indonesian Language and Philology. Tidingnya anjeunna tuluy nyusun disertasi. Sarta dina tanggal 5 Juli 1875 nempuh promosi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta ngawontal gelar doktor ilmu sastra khususna ilmu linguistik. Cekel gawe di Fakultas Pendidikan Bahasa jeung Seni IKIP Bandung di tahun 1862 sarta dina tahun 1888 diangkat jadi guru besar. Nyekel pimpinan fakultas jadi pembantu dekan tahun 1867 dugi ka tahun 1870 jeung jadi dekan FKSS tahun 1877 dugi ka tahun 1878. Lian ti eta nyangking pimpinan proyek panalungtikan basa jeung sastra Indonesia daerah di Jawa Barat, Departemen PNK tahun 1870 genap dugi ka tahun 1878 jeung jadi ketua umum Paguyuban Pangarang Sastra Sunda dina tahun 1875 dugi ka tahun 1878. Karyana saprak mahasiswa Yus Rusyana mulai mimiti ngamekarkeun kaparigelan nulisna dina wangun nulis sajak Sunda aya nu geus dibukukeun dina nu mahal tibatan inten 1880. Carita pondok nu geus dibukukeun oge dina diluhureun Jukut Remis tahun 1865. Jejaten Ninggang Papasten tahun 1888. Nu dileler Hadiah Sastra Rancage 1888. Salian eta aya drama umpamana Khutbah Munggaran di Pajajaran tahun 1865, Perwatasari tahun 1867. Carita Barudak umpamana Menempuh Jalan Sendiri tahun 1875. Esei jeung panalungtikan ngeunaan basa, sastra, katut pangajaranana. Yus Rusyana oge janten anggota panitia dina tarjamah Al-Qur'an basa Sunda tahun 1874 dugi ka tahun 1878 jeung anggota panitia tafsir Al-Qur'an dina basa Sunda dimimiti 1880.